Kebejaan we ambunya. Mengmahian hayam borontok. Bawa gitu ka ambunya. Nung. Nya ambu ke luar toskeun kakang aher. A few moments later. Neng, akang ka warung heulanya. Oh nya sakantenan Kang, nitip meser gemuknya. Gemuk. Gemuk. Kang ge pare tuh. Sakantenan upami aya ningali hayam borontok jual. Oh nya. Siap. Ya. A few moments later. Akang. Nah, ti warung teh kalah lain ngoloh. Nya kumaha kitu Ineng? Terus ari gemukna ka manakeun? Kapan cek Ineng kudu dijual cenah lamun ningali hayam borontok? Maksud teh ari gemuk mah ulah dijual Akang. Hayamna we. Kapan cek Ineng cenah lamun ningali hayam borontok jual? Ya dijual we katut gemukna. Salah atuh Akang, lain gemuk. Gemuk mah jang pare. Ari Akang sok salah-salah wae. Ari hayamna ka manakeun ayeuna? Nya ditinggalkeun da ningali unggul pan cek Ineng lamun ningali hayam jual. Nya ditinggalkeun. Ari Akang aher. Ini kan tidak sih.